Pertanyaan teh udah sulit ya, Ka dokter anak. Mangpat selangna kasupan angin. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Kumaha carana yang hirup loba hutang? Pertanyaan teh udah sulit ya, Hese bi nu ngaranna jelema hirup mah pasti bakalan boga hutang. Nya eta mah loba atawa henteu ngan pasti boga hutang pasti. Tapi lamun misalkan hayang teu boga hutang mah gampang. Kumaha deui lamun? Hari tong loba ulin, tong loba jajan, tong loba nganyuk ka warung, lobakeun heuai cocodot. Kumaha heula cocodot? Heh? Kumaha? Teu nyaho deh. Ya, heuai cocodot mah heuai ti peuting ti beurang sare. Itu Terus lamun lapar kumaha atuh eta? daharan we kayaknya dahdir. Baru bawa itu nabi aing mah. Pertanyaan yang sulit bener tuh guys. Bisa wae ieu anjir turup Orson. Duh berat, urang budak nulitik ningan, gering ge saminggu can cager-cager euy. Kumaha nya? Sok dokter acan. Enggeus berat, mesti papai dokter mah mimiti dokter umum nepi ka puskesmas, anggar we kitu keneh can cager. Sok salah di dinya mah tuh. Ya, lamun misalkan budak anu gering ka dokter anak. Di dinya Mere saran teh nu baleg atuh berat. Bororaah ka dokter anu masih anak-anak, ka dokter nu geus janggotan, geus kumisan, geus kolot kitu dek cager. Geus pengalamanana loba, komo ka dokter anak. anger anjing ieu si kosin ieu. Please kos. Maksudna lain dokter anu bolon keneh, lain maksudna dokter spesialis anak sedeh. Spesialis mah tuh mahal meureun mayarna ge Ya berat. heueuh mahal pasti, tapi kan cager. Eta paket telur meureunnya ari spesialis mah. Nog urang nu bingung berat rek nog kampung apa negeri ieu teh. Noga karange nying. Ara ngobrol jeung si ieu anjir parah anjir. Bisa wae ya ka dalam matang ya. Aing musingkeun aing ya. Mana kunaon di momen nimbang capek gitu? Sampai ka Cidapu bi, duh, Terus naon deh? geus benerkeun cai. Ieu nih, mangpat selangna kasupan angin. Oh, terus dikumahakeun kumaha eta? Jadi kerok atuh bi, asup angin mah di mana-mana oge. Salah atuh da maneh mah mo. Kumaha tuh? Adi tuh geura mau disusul ka sumber caina geuningan. Terus dikucuran ku tolak angin dua mah. Dijamin nya teu teura beta selangna. Heuh nya bi. Ya heueuh atuh. Bibi mah telat ngebejaana, aing geus capek ngerok selang berarti tadi. Itu ge di bejaan mo, dasar maneh mah. Diperhatikeun ku urang nya cengnya jelema zaman ayeuna. Ngarudag kaduniaan nebieun ka setengah edan nya. Parah anjir. Ari kamari mah ara lohok etanya berat. Henteu ceng, baheula ge sarua. Baheula ge ngan teu araredan jiga ayeuna. Udah kaduniaan. Nah jadi kana olohok aya dinya. Kapan ari kembang kadu mah olohok berat. Nying. Maksudna ceng, lain kado ceng. Ieu urang keur lain keur ngabahas kado lain ceng. Ya, kadunyaan. Ngungudag dunya maksud deh. Lain kado durian lain. Parah saroceng ieu. Henteu teu olohok ceng. Anu palahak polohok mah di dinya nya beungetan si saroceng ieu nu palahak polohok mah. Nying. Niriut anjir ngobrol jeung saroceng. Bisa wae ieu ya serigala berbulu kelek ya. Kos didinya nyaho teu. Urang Bandung anjir imahna raruksak. Emang kunaon berat? Ku puting beliung ning da berita teu ningali di didinya. Aing mah matak naonnya
Cicing we jero kutang ngahehenen make jeung keluar segala rupa. Anggar si Kosim ieu. Please kos. Ya kali-kali mah cek aing ge eta otak anjir disapukeun ya guys ya. Nya denger sesuai maneh. Ya nyaho teu. Angin puting beliung. Lain anu dina kutang lain. Angin puting beliung nyaho teu. Angin puting beliung angin gede nu bisa ngaruksak imah. Heeh, ngarti ayeuna Brad ngarti. Ngarti-ngarti anjir. Ya, bejaan ke deui mah urang Bandung. Lamun aya deui nya. Kosim ya bagianana nu kitu mah. Dikumahakeun bisa dia nih. Kosim gitu loh naon teu bisa ya kieu-kieu ge Brad, pengendali puting beliung. Dikumahakeun. Ya. Tinggal diomek ya tah. Dijamin ngahehenen, moal tah moal ngaruksak. Iya anjing. Hah bisa wae ya. Kakek Sugiono. Parah anjing Kosim. Cek aing si Kosim ngomong eleh aing ngomong deh. Bisa we ngelesna teh sia mah daripada elehnya kajen teh ngajual imah sia mah. Dina ngomong mah. Parah anjing Kosim. Cing Ramo pinjam duit 200. Mah ceng. Sing demi alikna ge. Lalagaan maneh mo. Hareupeun tamu mah kamari. Gaji 7 juta. Insentif 3 juta. Ya, eta teh tamu teh keur nyurpay. Nya teu? Rising eta teh. Lanjuk naon di mo maneh? Untuk Magicom. Meni ripuh maneh mo. Kadar Magicom ge nganjuk.